Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sabada ngahanca carios nyambung atanapi namatkeun carios nyambung nu parantos kalangkung. Ayeuna bade ngahanca carios enggal nu judulna Talaga Hideung. Ieu dongeng karya Kileuksa keneh bae para mitra. Atuh kasugeri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugia acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Mangga di studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileuksa. Kocapkeun Gunung Munyul anu ngajung ciring ti belah kulon pasir kiarang ngajegir ti tebeh wetan disimbutan ku halimun isuk nu ngalamu. Langit lenglang taya aling-aling, hawa seger matak betah, awang-awang narawangan. Manuk-manuk recet di sarada ngabagiakeun sang Batara Surya nu baris medal. Nikmatna hirup para wargi, dina kaayaan kieu, atuh manuk-manuk di sarada, dina kaayaanna isuk-isuk teh para wargi, sugan mah luar biasa nikmatna. Di dieu alam tos mere kanikmatan ka urang. Alam nu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala nya kitu deui dirasakeun kanikmatanna ku urang. Geuning para wargi. Ieu teh hiji tanda yen urang kudu nyara alam. Alam ulah diruksak sawenang-wenang anu akhirna nimbulkeun tamiang meulit kabitis. Aya paripaos cenah para mitra. Urang anu ngagunakeunana urang nu cilakana. Model dina ngagunakeun alam ge nya kitu keneh dina ngamangfaatkeun alam ciptaan nu maha kawasa. Di dieu ku urang karaos. Nikmatna hirup dina kaayaan model kieu. Cobi upami urang ayeuna hirup dina kaayaan manuk-manuk geus teu disarada. Tatang-tatang kalan geus pararai bade kumahna nikmatna hirup. Meureun hawa teh karasana sesek. Mangga urang sami-sami piara ieu alam. Pikeun katengtreman urang, sangkan urang bisa hirup lana di alam dunia ieu. Para mitra maksana hirup lana teh hirup panjang gitu. Dan meukeun katerangan cenah para mitra. Jalmi nu hirup di alam dunia dina hawa nu bersih, langkung lami hirupna. Atanapi langkung lami yuswana. Janten langkung seueur babaktina para mitra. Langkung seueur ibadahna. Iya para mitra sadaya. Mangga urang lajenkeun. Bareng jeung punceng hisna panon poe di sela-sela pasir. Harita dihiji tanyakan aya dua jalma keur laleumpang. Dipirigu sora piit anu raricit di lamping pasir. Dipapagu cai ibu nu patinggalenang dina tungtung daun. Eta dua jalma keur meujeuhna buta tulang buta daging. Keur meujeuhna bala kesenten. Keur meujeuhna gede wawanen. Keur meujeuhna gede sumanget dina usaha. Dadegan ampir sarua pada wawegjeng sembada kawantu ahli kuri tukang gawe henteu tuman ngajentul nangkeup tuur tara aya kana pagawean nganggur. Nu lempang ti heula katelahna Paringga. Nu lempang paneuri katelahna disebut Asmadi. Duanana urang lemur Cilamping lemur Singkur jauh ka Batur. Desa nu anggang ka kota. Bari lempang Paringga ngajak ngobrol ke Asmadi. Asmadi, ka mana ngalasuluh teh euy? Ka Gombong atawa ka Leuweung Hideung ieu teh? Kitu pokna teh bari ngeprakan reumis ku ieu kawi. Loba suluh alus mah di Gombong, loba dahan cang caratan anu gararing, tapi mun maneh hayang ka Leuweung Hideung wajib bae. Kuring mah moal anu jauh sok hoream balik barina oge. Sarua euy dewek hoream jauh-jauh mah da suluhna sarua pan. Hari nyadap sok menang sabaraha ina euy. Poe kamari mah menang 50 paros lumayan keur namah-namah cengcelengan. Sigegeteun we hayang meuli muning euy lah. Cek Asmadi bari micieun kuntung daun kawung. Celik kana jukut remis pas sinina teh pareum kacewas ku cai ibu. Lah dewek geus gergeteun we hayang geura meuli sapi. Temal Paringga kawas nu kapanasan. Henteu eleh dina omong-omonganana. Asmadi teu ngomong deui manehna jongjon leumpang bari nyieun deui rokok tina daun kawung jeung bakomor. Mun teu kitu sok digemrong ku reungit leuweung nu lapareun.
Asmadi kerek aya wayang golek di Cimeong bejana mah Bah Janawi cenah rek ngawinkeun anakna nu cikat. Di bareto dipikaya ku maneh geuning. Sakarajo moal paringga nyarita deui. Utang tuh lalajo mah. Sabab sok hayang hiburan mun rek indit jeung kuring sampeurnya. Kuring samper ka pangulaan. Urang indit babarengan. Jawab Asmadi manehna atoheun pisan. Aya lalajoaneun teh kawan tugas heubeul teu aya hiburan. Makaning unggal poe liar teh ukur kaleuweung jeung kaleuweung bae. Nyaho ku dewek disamper sing loba moal bakal lobanya. Marah teu kawirangan cara bareto geuning. Kuparawan kudu daek kaparawan kudu daek jajahanan euy. An urang wirang mari teh tah. Paringga nyerengeh bari ngareret manehna inget kana kajadian nu geus kaliwat. Harita teh Asmadi kungsi wiwirang menang wiwirang cek paripaosna wiwirang di kolong catang lantaran aya nu menta jajan teu kacumponan kawantu teu boga deui. Asmadi teu nema deui. Manehna ngelepus udud pipikiran kumalayang kanu anggang kana mangsa nu geus kaliwat. Breh hiji mojang urang Cidengklak. Harita teh nembongan dina sawanganana ngajak seuri jeung ngeletan. Seblak hati Asmadi sumeblak asa waas jeung di kunaon jempe wae euy paringga nyarita deui. Beok omongeun kuring mah teu cara maneh pi omongeun teh sok dikorehan we. Cik atuh nu matak bunga hari ngomong teh euy gasok nyokelan ka sedih batur warina oge uyahan maneh mah. Ira aku jago munjul rek babari keok euy. Alah ulah babari ka singgung ai matak terekolot kudu cara dewek we loba hiburan jeung seuri. Ai budak mora mah kudu panjang sawangan jeung jauh amahan cenah kitu. Ulah heureut deuleu ponok lengkah cara bikang. Matak moal maju-maju dina usaha euy kitu cekolot teh. Geus lah paringna lah seling sok katutuluyan wae. Kuring mah lain heureut deuleu ponok lengkah bari oge da teu hayang ngomongkeun anu kitu nu teu uni mah. Kakajeun atuh. Yo urang mengko ka kanca. Itu loba suluh nu aralus tuh, tapi euy urang ngalah suluh teh negara ringi wungkunya euy. Ulah sok nutuhanna suluh-suluhan nu naon teh tina tangkalna. Lebar euy lah keuna tuh tangkalna mah. Tina gede heula atawa euy pokona anu garing we urang mah. Nu garing kurang dialaan, kitu nu geus parae. Harita para mitra Asmadi teu nyarita deui. Harinya mengkol ka jalan nu leuwih remet, loba cucuk jeung rang-rang garing. Tapi teu matak jadi halangan lantaran paringga jeung Asmadi teh geus tuman ngamah alas. Unggal poe ngalah suruh keur naheur lahang nepi ka jadi gula paringga jeung Asmadi dua sobat dali nu sarua resep kana nyadap kawung. Geus jadi pacabakan matuh warisan tinuni aki. Teu kacatur lilana nu ngalah suluh kocapkeun geus bebeunangan. Paringga jeung Asmadi ngingkig baralik bari nanggung suluh. Nurugtug mudun muru lemur bangun rusuh. Sadatangna ka pangulaan masing-masing. Pangulaan tempat gula meureum para mitra. Panggulaan terus naheur lahang sakumaha biasana. Lahang nu geus ngagolak disebut wedang. Wedang nu geus kentel disebut peueut. Peueut nu geus kolot jadi gula. Sanggeus nepi kana mangsana dijait eta gula dicitak kalayan terapti akhirna rengse. Tuluy indit deui nyokot lahang sorena. Kitu jeung kitu we unggal poe pagawean matuh anu geus jadi pacabakan utama pikeun paringga jeung Asmadi. Di dieu Mang Jaya teu acan ieu para mitra. Teu acan kantos nguping istilah wedang lah wedang atau wedangnya para mitra. Ieu naon mana nu leres ya, wedang atawa wedang. Upami Mang Jaya lepat nyebatkeun hapunten nya terutami kanu sok ngalah ieu ngadamel gula mangga urang lajengkeun. Kocapkeun sorena kira-kira pukul 7 duanana geus tepung deui di pangulaan Asmadi. Ayeuna mah geus disalin baju kudu bersih lantaran rek indit lalajo wayang golek. Tapi memeh indit ngobrol heula di panggulaan bari meresan gula nu geus meunang maros. Asmadi kamari dewek kedatangan ku Bah Artasim euy. Manehna nawaran duit keur nimpahan gula. Mun maneh butuh duit mah ieu ge bisa dicokot. Lumayan keur beli bajigur di tempat lalajo. Kuring mah tayang nyokot duit heula bari oge. Sok jadi pikiran.
Tarati berasare jeung terangeun dahar sasat boga hutang teh atuh jual beli mah mending kewe kapas dah bawang lah. Dah kapas dah bawang ngarasuga maka sarereha. Keur naon make nyokot duit pulaaneun moal amis karasan oge. Demilah kuring mah can boga kabeberat senangah-nangah ning hampang himping can boga nu di samping udang tulen can rimitan teh atuh. Tina ya deh ngomong teh sakecap na ari maneh meuni nyoros-cos jika kacang ningang kajang. Nah teu bisa mun saeutik kawas nu sieun beakeun we selain bae ngomong teh. Paringga bae. Maneh mah ngajak nyarita teh ngan pikiraneun wungkul. Tara aya nu matak untung keur naon awalan pihutangeun barina oge. Da itu ngabebereg ka kuring eueuh ka kuring mah. Mun geus boga anak pamajikan pantes najan rek totorose oge sabab di daguan ku sengyeng sreng. Dan masal sewe bujangan ieu barina oge. Nah pandewek ke bujangan dikirain ngabebereg gitu. Teu nyangka kitu kuring da geus nyaho atuh. Oh geus lah. Urangit penting maten lah. Panjauh euy ka tempat lalajoaneun teh. Moal nepi ka setengah jam ya, pokona mah moal tepi setengah jam kade poho euy. Babadog di jalan bisa kadekeun, jeung bisa butuhkeun ngala obor oko. Cek paringga bari jung nangtung ngajak init ka sobatna. Puguh atuh bedog ulah tinggaleun. Bari toge teu mawa pakarang cilaka manginangka di jalan teu kadahar. Temal Asmadi bari terus ngah magehan iket. Tuluy ngajewang bedog ponok nu ngagawing dina tihang. Tuluy disoren bari nyarita deui. Ayo ya. Langit ayeuna mah. Braduana namiang patinjuring kang dinu poe. Kawan tugas ampir wanci Isa paringga jeung Asmadi arinit ngajugjug ka lemur Cimeong. Rek lalajo wayang goleh dangganan paringga jeung Asmadi teu beda jeung jawara sakembaran. Lantaran kahanapna make calana pangsi kaluhurna baju kampret. Nyoren bedog jeung sirah diiket. Lain ngajago tapi mangsa harita mah memang geus ilaharna kitu. Ka tempat lalajo oge tara tinggalin ti bedog. Sababalikna nyeroang kebon awi jeung leuweung ipis mun lemor bisi rariweuh sok aya sato galak atawa balai sejen. Kocapkeun langit lenglang bentang baranang di langit. Pating kariceup nyaksian nu keur leumpang. Jangkrik jeung gaang reang disarada simeut gadung jeung cari cangkas teu tingaleuh milu ngagandengan peuting harita. Beuki lila para mitra. Mula leumpang teh beuki jauh geus nyorang jalan desa nu kakenca jeung kakatuhun ngaroyom bunuk kubala kacida jeung kiring. Maklum di pagunungan atuh lemur teh ancal-ancalan dipisahkeun ku kebon atawa sawah jeung tegalan. Antukna paringga jeung Asmadi anyog kanu dijugjug. Tetela teu salah. Di lemur Cimeong aya raramean wayang golek geus manggung. Haluang dalam mening olear sora sinen meningelak dipirigu sora gamelan anu halimpu. Mula lajo pagelak-gelak awewe lalaki kolot budak meriheureun eusi. Geus puguh jajaka jeung wanojama pagaliwota bari silih sigeng. Silih toel, kadang-kadang sok anu silih peurepat. Harita paringga jeung Asmadi geus aya deukeut panggung maranehana mah sok panasaran mun teu deukeut teh. Hayang sidik kasinen cenah jeung dalang kawan tu zaman harita mah can aya pengeras suara. Dina, nah deket-deket deui ngalajo teh euy. Rek ngulungan wayang nu paena. Era atuh kawas bolon. Asmadi ngaharewos, cempe Asmadi lah. Nah dimana sok ka mana wae atuh ngomong teh. Di tempat kumaha sinen mening celak kitu. Nah teu kabita kitu. Soal kabita nya puguh we tapi da moal kabagean atuh sabab maneh mah. Atuh dina panggung ari urang dihanap. Nanaonan ari maneh? Temal Asmadi bari melong tasinen. Nirian ciduh kawas nu lapar para mitra. Dasar jelema belegug sia bodoh teu dibeakeun ku sorangan. Gunakeun akal atuh. Kira aku inci ku jaro, teu becus kitu-kitu acan mah. Paringga jebi bari ngareret. Kaparengan Asmadi keur molotot kaparinga atuh meninggal heab hati Asmadi asa dihina jeung dijejele. Moal ki kuring lasa udah geus maot mula diupat euy. Hayang ngajajal mah jeung incuna da moal burung gadenan sia ku aing ge. Ayolah, naon tumpanganana? Sinen? Hah? Sinen? Sinen? Paringga ngajeng ho kaget. Heuh?
mun dewek elekop sinen ke maneh mun dewek menang sinen usaha cenah Asmadi bingung panon ngareret ka sinen anu keur ngelak ngawi disurakan ku lalajo awor jeung pating saruit bari nu keprok sugema ngadenge sinen anu sorana halimpu maneh mah geus baku ari ngalilir sorangan deh yuk urang keluar geus waktuna neangan parawan cek Paringga bari metot leungeun Asmadi diajak dijieul tina lautan jalma nu keur pagelak-gelak duaan pating selenep ngajauhan panggung ngahajarek milihan tempat nu lowong bari rarat reret neangan nu herang-herang akhirna Paringga jeung Asmadi anyog ka palebah Damar Sewu didinya loba jajak kajeng mojang pating rariung bari silih oconan aya oge ni silih poyok neangan pipa seali enak poin keur yukeun bangku herang euy Asmadi nunjuk ka hiji tempat didinya aya bangku hanapeun tangkal asem urang deketan dina ketawan dengar Paringga miheulaan nyampeurkeun tapi dijewang tak-takna ku Asmadi naon mas balik ngalangan kelut ini teh ya itu gagah atuh apa nang manggihna ge dewek narik nyampurkeun lain siga dia sampurkeun dewek alah aing mah baturan segala kumaha maneh ulah dewek tidak boga hak pikeun ngadeuketan atuh aing maneh teh kumaha sih sok urang panggala jeung dewek lah Paringga nerejel para mitra tulus muru ka Nyi Mojang nu keur jongjon lalajo Asmadi keheulin berebet lumpat nyeulaan Paringga ge teh cicingeun berebet lumpat akhirna tepi meuni bareng duaan ngahegak melong ka Nyi Mojang nu tetela geulis jeung manis Wilujeng wengi neng ieu akang Paringga wilujeng wengi neng ieu akang Asmadi lueur wae maneh mah cicing eta kumaha dewek we atuh ayo cicing kumaha dewek we atuh na duaan silih sigeung silih badug bisiku para mitra kaum dangu Nyi Mojang ngadenge nu silih herengan teh ngareret neuteup kadua jajakan nu keur parerea omong atuh kawas anjing perebut tulang teh nyeh Nyi Mojang imut kareret ku Paringga meni nyeredet kana hatena nyai yeung kang nyai cenah tuluy ngalengkah rek ngadeuketan tapi direngka sukuna ku Asmadi ampir rubuh untung rikat muntang kana cangkeng Asmadi duana narek labu neng yeung kang neng Asmadi bener gula kawung gula kawung mah teu amis si Asmadi mah neng lah mending nu akang gula kawung akang amis tong hayang kasih Asmadi lah barorok dina bujalna lain mah kabina-bina teuing ngomong teh euy tong hayang kawas tong nyayang kawas galudra lah caladi macokan tisu tong hayang kasih Paringga taraman isuk-isuk teh mal Asmadi bari jebi ngahina sia gagabah deuleu maneh ge datara pan Paringga keukeuh hatena ngaheab panas dewek mah deukeut ka walungan Cipancar sabab tempat panggulaan teh deukeut ka walungan ari maneh pan cicing di lamping pasir jauh ka cai geus nyai lah tong daek ka si Paringga cadu mandi tuh geura tah ceulina ge dakian gaplok para mitra sadaya pipi Asmadi dicapok ku Paringga bakat ku keheul komo nyebutkeun pipi ceulina dakian atuh harita teh para mitra meni ngabangkieu bari muringis pipi asa kemu dicabok satakerna nyel Asmadi amek sakilat dampal suku ngajelepung kana palangkakan cekok Paringga ngajerete jejeretean bari nyakelan jimatna palangkakanana meni seueur karasana ide kadenge Nyi Mojang seuri tuluy pinah ka nu loba jelema teu mali reka Paringga jeung Asmadi nu keur rebut paisan kosong maseakeun nu taya hartina Asmadi sia teh eling teh euy ari maneh sugan gelo Paringga Asmadi kalah ka maliknanya jampe sia awena kalah nyingkir euy dasar sial ageuna aya mili kalah ka pasia teu pugu euy ari ka udah kurang susul mumpung deukeut ka maneh deukeut keneh Paringga tuluy nuturkeun ka Nyi Mojang Asmadi ge teu cicingeun manehna nuturkeun
bari kekerot nahan amarah sabab Paringga bener-bener teu bisa diajak badami. Tekung silila dua nana geus tarpi ka tukang nyimojang narangtung bari silih baduk. Nih, ulang ada gedenya bilih ka talimeng nya. Malah urang kanu algas kadap mah. Jeung aya peryogi ka nyai ye. Paringga ngaharewos meniteu sirikna ditompokeun kana ceuli nyimojang. Suplak dampaleun nyimojang kana pipina Paringga meninggal lengah. Aduh. Nuhun. Sing tarik nyai lah. Ning oge. Alah, sok kadinya cabok tah. Ning engkang ngarah teh culangung juga si Paringga. Kalakuan atuh jiga nu heueuh. Hayang kanu geulis ai kalakuan culangung si badul sia. Cek Asmadi bari Noel kana cangkeng nyimojang. Cekok bincurang Asmadi ditejeh atuh meuni nyengir bari engke-engkean. Nyimojang nyikikik ceuri rada dipengkek. Panon para mitra. Kana wayang harita si Cepot jeung si Dewala keur taruci. Lajo ear surak dibarungku keprok gamelan terus ditabeu. Paringga, mati euy ah, kos burame mah euy. Alah, mulu ya. Bahaya euy ngahareupan lele mah euy. Asmadi ngarewas ka Paringga. Bari ngusapan bincurang nu karasa seueur jeung nyanyaw. Euy mati ka dewek lah. Ah, keluar deui ah. Duana mundur ngajauhan nyimojang. Tapi lain hartina teu wani tapi rek ngawahan heula. Neangan kasempetan nu hade ari nyimojang boga sangkaan yen jajakan duaan geus kalabur sieun. Atuh geus kitu mah kaluar deui tinu loba jelema pindah ka nu lowong cara tadi. Tetela balik deui ka urut tadi ge yuh dina bangku. Panon tetep melowong kana lalajoaneun da puguh keur meujeuhna rame. Malah kalakuan Asmadi jeung Paringga oge teu dipalire ku nu lalajo sabab keur pogot lalajo wayang. Asmadi, tuh si mojang galak teu balik deui kana urut tadi euy. Urang sampurkeun lah. Tapi ulah datang ti hareup isi ngejat. Hayu lah kade sing hati-hatinya. Duanana pating kateyap ngadeuketan mojang. Lempang teu kadenge sorana sabab kasilap ku surak jeung keprok. Tekung silila nu duaan teh tepi kana tukang nyimojang. Asmadi ngatayap kabelah kenca Paringga kabelah katuhu. Nyimojang digeneng kuduaan kepadanya kaleungeuna. Nyimojang teu bisa hojah jung nangtung bari rutret ka kenca jeung ka katuhu, tapi tetep ayem bangun teu aya kareuwas. Nih, kapaksa akang teh minta cara kieu ye. Metana cara kieu ye lantaran nyai geus ngahina ka akang umi cinta ye. Nah atuh nyabok teh meuli sakali bilih palai keneh mah tuh mangga tambihan ku ieu ye. Paringga ngusapip nyimojang, kibeg nyimojang ngabadug tapi tetep pageuh dicekelan. Nih neng lah, atuh mah kabangsa mata cara kieu ye. Sabab mah neng geus mawani tujah teje tiga kuda. Incurang akang nepi ka seueur. Nah mane kikituan teu teranggen akang teh mika deudeuh ka nyai. Besotkeun sia nanaonan ieu teh na. Oh, ah. Moal dilepaskeun barina oge. Hehe. Akang ieu moal ngalepaskeun. Sasi andika teh kurang ajar. Akang teh Paringga bener gula amis. Akang Asmadi bener gula kawung. Kade nyai lah. Ulah yang ka Paringga tara mani isuk-isuk. Nanaon mana teh Asmadi sia? Ngapaskeun ka babaturan sia mah. Ngagaplehkeun pisanya. Yang dikieu sia teh Paringga langsung ngayunkeun peureup katuhu. Nu diarah teh para mitra palipisan Asmadi. Los harita teh peureup nilepas Asmadi sakilat ngarawu nyimojang rigidig dipanggul berengbeng di bawah lumpat. Di, Asmadi, jagoan si bangsat. Pelesat Paringga ngudag. Ngudag Asmadi nu manggul nyimojang dua jajak kasih udag. Pating jorelat dinu poek sakilat geges jauh di tempat talajo. Sabab tetela dua jajak lain hanap-hanap elmuna, dua nana geges masagi dina elmuna. Nyimojang teu bisa hojah para mitra. Rek ngajerit teu bisa sabab dampaleungeun Asmadi rapat ngonci bibirna. Ukur bisa roroesan we bari nahan napas di bawah kabur ku Asmadi. Basa duaan pating belesat lumpat teh ka tempo aya bayangan hideung. Anu ngajorerat nuturkeun nu silih udag jadi tiluan. Pating kolebat dina kaayan peuting ukur kacahangan ku cahaya bentang nu pating kariceu. Heuleut sawatara waktu para mitra. Asmadi nepi ka hiji tegal jukut. Reg manehna eureun tuluy mali ka tukang bari ngahegang. Nyimojang teterjelan hayang leupas tapi tetep dicekel pageuhna keur. Cicing nyai lah,
mau dikukumaha dibawa kabur sotenan melang bisa diherian ku si Paringa mangkaling manehna mah cunihin lepaskeun siap bangsat nanaon kami make dibawa ka dieu segala rupa teu suka teu sudi lepaskeun Nyi Mojang adu belajar tapi teu bisa leupas sabab Asmadi paguh pisan nyekelanana jurelat sileng harita keneh aya nangtung hareupeun Asmadi ngabedega nulak cangkeng bari mureleng ka Asmadi napas ngahegak jiga kuda nutas lumpat sanggeus radalila pok ngomong Asmadi maneh nantang perangkat ewek sia teh kumaha rek naon sia los-los ka Tegal Jukut teh hayang lalu asa tarungnya ka aing syukur ari silain ka harti mah sia Paringa dewek mah memang ngahaja milih tempat nu lega sagan teu kagok ngadu ilmu jeung ngajajal pangabisa mun maneh mikah hayang ka ieu Mojang rubuhkeun heula dewek atuh dikira dewek rek sieun ayo maju si Asmadi yuk sia urang pada nyekel sabuk bilang tatu urang ijen sia jeung aing patutunggalan deuleu geus sok da geura diladenan sia sok ku dewek teh moal burung diladenan sabalikna geura diladenan pangawasa dewek Asmadi nunda Nyi Mojang terus nyarita teuleuna Nyi sing bercanten ka akang lah dan kang mah teh aya maksud awon di Bandung ka dieu ten bisi direbut ku si Paringa pek andosanya di dieu nya akang rek ngawarah heula si Paringa mangga tuh bade garlut mah nanging ulah ngarugelkeun ka abdi sarta kedah jelas heula perkaryeuna nah marebutkeun naon atuh Nyi Mojang jiga nu sadrah ayeuna mah henteu jejebris jiga tadi Pamitra kaum dangu ngajawab cariosan Nyi Puja Asmadi harita tuluy nyarita sakedik nu janten perkara namanya teh akang teh sareng si Paringa teh sami-sami mika malaika nyai tapi apa nu saeuy hiji Mojang kedah kuduaan mah tangtuna ge kedah salah saurang pan tak kulantaran kitu ayeuna mah urang pilih nu hiji mupang jagona kumaha satuju nyai satuju abdi mah nanging atos kantenan kitu nya si Paringa palayeun ka abdi deui Nyi Mojang ngareret ka Paringa ulah nyebat si atuh nyai lah engkang gitu dan kang ge sami micinta sareng mikadeudeuh ka nyai sok sanaos neme patepang lah sing percanten kang teh aya maksad sae ka salira teh nanging ulah kerasa ka si Asmadi mah borok ujalna cek Paringa semunggahina we sing seubeut sia ngahina dewek ngagaplehkeun urang bereskeun sia ku ieu Asmadi nepak bedogna bener-bener ngajak ijen ngadu jajaten ngajak patutunggalan ayolah da moal burung galenan sia teu pernah sekedap panjang micaturnya langkung saya diajakeun badan tenu sae supados teu janten papaseaan ayeuna kieu nya abdi nganuhunkeun pisan kana maksad akang duaan nu sakitu saena nanging abdi moal tiasa nampi kana maksad akang duaan margi mustahil upami hiji istri gaduh panutan dua tah kumargi kitu abdi bade nampi salah sawios kanggo milihna cenah teu tiasa ngantoskeun sorangan margi Kang Asmadi sareng Kang Paringa oge sami resep sareng nampi kana maksadna ayeuna mamangga we tangtoskeun ku akang duaan nah bade kumaha tangtoskeunana bade suten mangga bade tarung heula mangga bade kumaha ge mangga pokona mah nu bade ditampi ku abdi ngan hiji tah kitu maksad abdi teh Kang Asmadi kitu deui Kang Paringa kumaha kahartos satuju nyai lah nun ari kitu mah atuh kadenge kumaha sia Paringa rek ku jalan kumaha sia mutuskeunana rek sultan mah rek gelut Asmadi atoheun panoneuteub ka Paringa leuwih hade tarung heula sia ngadu ilmu kadugalan perang ngajajal pangabisa rek kudu sultan mah era atuh deui mah sugema kana hate teu pantes we atuh ngadengena euy sultan mah euy jawab Paringa manehna milih ngadu jajaten ayolah tapi kehalanan dewek hayang nyaho heula sia kana jenengan Nyi Mojang ye sabab mun teu nyaho ka sok mah teu puguhnya Asmadi nyang hareup ka Nyi Mojang kokna nyadareh deh naker punten nyai lah mugi kersa nyaurkeun we jenengan sareng tempat naon teh lemur matuh ka Banjar Karang Pamajangan saha ibu sareng rama sareng saha atuh nongton teh ari wasta abdi mah pun puja nongton ka dieu mung sorangan we ari lemur matu Banjar Karang Pamidangan di Talaga Herang
pun bapa sareng pun biang kacid katelah purwa caraka mawar kancana nanging dua anak oge parantos pupuh 10 tahun nu parantos kalangkung. Abi ayeuna tetep tumetep di rorompok direncan ku dulur-dulur tah mung sakitu, jawab Nyi Mojang. Ngaku ngaran Pujayanti, hiji ngaran anu kawilang aneh pikeun Asmadi jeung Paringa. Sabab asa kakarang ngadenge, tapi najan kitu tetep wae bunga sabab geus hasil nyaho kana ngaran Nyi Mojang. Oh nya nuhun atuh Nyai Puja, akang bingah di paparin terang teh. Taina akang bade wakca bala ka Nyai, akang teh pun Asmadi ari kawin ti lembur Cilamping. Ai pamatuhan nyata naon teh pacabakan gitunya kana nyadap akang teh. Neng ulah salempang sok sanos nyadap di artos mah seueur. Unggal dinten ngocor ti banar gula. Akang teh geus teu boga indung bapa, maot ditemak walana. Cek Asmadi nerangkeun asal muasal manehna pok ditemak ku Paringa. Ari akang mah Paringa neng, mangga catatlah dina ti sanubari supados dipeeling salalamina. Akang sami ti Cilamping salembur jeung si Asmadi, akang tukang nyadap. Sadina keng 100 paros akang mah. Inung bapa naon teh geus maraot. Aya nu nyulik kunika, nepi ka ayeuna teh acan aya bejana. Jadi akang teh pahatulalis teu indung teu bapa, teu boga dulur-dulur acan kitu Nyai. Mumpun atuh abi mah terang ayeuna. Mangga tulajengkeun abade kumaha saterusna nangtoskeun teh. Nyi Pujayanti kawas nu panasaran para mitra sadaya. Geus teu sabar hayang geura meunang kapastian. Naha saha nu rek ditarima. Oh, sok maju si Asmadi lah. Rek perang sabaraha bulan sia rek tarung sabaraha taun. Wah burung dilayanan ku dewek mah. Paringa nantang bari terus mundur ngawahan. Panon mureleng ka Asmadi. Wah mentong somong sia Paringa. Ayeuna moal sieun moal gimir deuleu. Babari ngalayan nu kieu patut mah atuh 2 jurus ge rubuh sia mah. Oh, somong buktikeun sia. Asmadi teu ngomong deui. Sabrut narajang ka Paringa peureup katuhun nyabuk rek nunyel hulu angen. Tapi Paringa rikat ngagilakeun awakna bari ngayunkeun peureup rek naki serangan lawan. Pros eueuh nu keuna duanana sarua kesitna. Tong asa-asa maju sia Paringa. Sok geura sayagi sia pikeun mapag salakal maot si Asmadi. Sabrut duanana bareng narajang. Antukna keur tarung rongkah naker. Silih tonyok, silih totong, silih tajong, silih sodok, silih kupat, silih banding, jeung silih giti. Bosen ngagunakeun peureup jeung suku duanana nyabut pakarang. Nyabut bedog keur tarung leuwih rongkah. Sora bedog diadu menit rong terang kemang seuneuk pating buricak. Sarua kesitna, sarua gagahna, sarua dijayana. Kocapkeun para mitra Nyi Puja. Basa Asmadi jeung Paringa ngamimitian tarung teh manehna mah mundur lalaunan. Ngajauhan kanu keur tarung marebutkeun dirina. Akhirna anggang reg eureun bari nitenan anu begalan pati. Tetela sarua gagahna, sarua pelitna, sarua gede wawanen teu nyana nya aing bakal tepung jeung 2 jago anu masih keneh ngarora keneh. Keun sia rek ditangap ku aing, nasah nu eleh. Cek Nyi Puja bari melong kanu tarung. Keur kitu jol aya jajak kanu nyampeurkeun. Kawasna mah geus lila nalingakeun ka Nyi Pujayanti barang datang teh para mitra. Pok ngomong sopan keur. Jeung wengi Nyai Putri jeung Kang pun sarmo cenah reg eureun gigireun Nyi Pujayanti. Ini Kang Sarmo, apa teh di dieu Kang sareng ti mana terang? Oh, akang geus lami ni teh Nyai atuh. Nyi Putri ngawitan sumping ka tempat tongtonan ge. Tadi akang ningal 2 jajak ka perebut. Ku akang teras ditalingakeun. Malah dugi ka dieu ge dituturkeun we, kitu margina mah. Mugi akang mah terang dugi ka dieu teh, cek eta jajaka nu ngaran Sarmo. Oh, kitu tapi Kang wayahna nya abdi moal nampi kana kasumpingan akang ayeuna. Margi abdi nuju ngantos anu tarung. Akang ge terang atuh. Akang ge terang margi akang ge ngiring nyaksian di ditu tuh. Tadi ngintip-ngintip nu parere omong. Udah dianggap omongan 2 jajaka teh lah. Bisa ukur ngomong wungkul, omong kosong, lodong kosong melentulung. Akang ge terang, eta teh 2 jajaka teh tukang heureuy jeung banyo. Janten naon-naon nu dicapkeun teh ukur semet bibir wungkul. Udah teruskan hatena, kade ah. Udah dianggap mending oge pilih. Nah, naon teh urang muli ka Talaga Hideung raju, Talaga Herang. Sarmo ngolo-ngolo. Para mitra sadaya sangkan manehna balik ka Talaga Herang.
Atuh bari jeung ngago goreng asma di jeung paringga mung hanya kal waktosna kabujeng CF.